Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Aduh, menjadikan hebat juga saudara Sambada. Sebagai jago kepercayaan mendapatkan tugas dari Tuan Willem dan Nyai Kintamani. Akan tetapi menjadikan penasaran juga nih. Tugas penting apa gerangan? Saudara Sambada yang gagah perkasa ini coba jentekin sama aku. Dewe kudu negaskeun ka Pupuy Lemur. Sok sanajan kiwarangkas geus eueuh dikeuna. Oke? Kudu tetep tunduk patuh kana parentah ti Paguron lintang jagat nu ayeuna dipingpin ku Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Jadi ulah coba ngabangkang mun teu hayang dibinasa. Malah Tuan Willem jeung Nyai Kintamani bakal nyusul deui nyusun di kakuatan barisan anu tadina barisan Warangkas Jaya diganti jadi barisan Willem Kintamani. Oh, gitu. Willem Kintamani Digjaya. Eta nu bakal dijelaskeun ku dewek ka Pupuy Lemur teh. Nang bule teu loba carita. Sabab ngartieun manggali anu harita keur ngorek katerengan ti Sambada si Baliung Ampuh Jawara Banyar. Manggali harita nyarita deui. Jadi begini. Tugas penting yang akan dilakukan sama saudara Sambada teh. Ya, menjadikan saya kagum juga ini teh. Akan tetapi sungguh disayangkan. Disayangkan naon sia teh? Jago ngora seperti Sambada malah mengabdikan diri kepada bangsa asing seperti Tuan Willem yang membogaan cita-cita untuk menguasai daerah Tata Sunda. Padahal saudara Sambada dari kaum pribumi kan? Yang seharusnya jangan mengganggu begitu saja karena setiap perintahnya Tuan Willem gitu. Jangan sampai menggugu. Kita sebagai pribumi dong harus punya wibawa dong, harga diri dong. Sambada si Baliung Ampuh Jawara Banyar jadi kerung ngadengi caitan ti manggali anu saperti kitu. Malah bangun anu kasinggung jeung teu panuju harita tos nyaita deui. Si laing tu kudu nyaita saperti kitu sia. Sabab eta mah hak pribadi jeung urusan dewek sia wawalak. Aduh, nah make jeung wawalak sagarupa. Nuh sia. Anu penting gancang rubuhkeun atau tuduhkeun ka dewek. Di mana imahna Pupuy Lemur? Kampung Cikaru teu belah. Manggali da puguh babarengan jeung nang bule teu ngarasa sentar mun teu pikeun ka kudu riributan jeung Sambada si Baliung Ampuh. Harita manggali anu tadina muji ka Sambada teh jeung robah caitanana bangun anu nganasehatan semu anu ngajejeleh ka Sambada. Bagi saudara Sambada, bro,
Memang benar. Betul. Itu mah hak dan urusan di situ. Akan tetapi sebagai sesama bangsa pribumi, apakah menjadikan tidak mengerti dan menyadari juga bahwa sikap dan pamadegan saudara Sambada sudah mengkhianati kepada kaum pribumi. Suatu sikap dan pamadegan yang salah eta teh. Itu sama saja dengan saudara tidak membogaan harga diri, bro. Menjadikan menghinakan diri sendiri. Ya mestinya saudara Sambada menjadikan sadar dong. Sadar. Harus meningali bahwa rencana daripada Tuan Willem dan Nyai Kintamani itu akan menjadikan kesengsaraan bagi rakyat banyak. Warga-warga yang ada di banyak Pilmuran. Masa iya dong seorang jagongora kaum pribumi tetap mau saja dijadikan kekeset? Enggak kan? Dijadikan kekeset oleh bangsa asing atau Tuan Willem yang jelas-jelas dari pihak company. Harus memikir ke situ dong. Jangan ujuk-ujuk nerima begitu saja. Tugas yang sekiranya tidak ada manfaat bagi masyarakat. Sambada si beling ampuh. Anu tadina dipuji kalaka terus dinasehatan jeung semu dijejeleh ku Manggali. Harita Sambada jadi kahudang amarahna. Murelang ka Manggali batus nyalita. Si lain moncong ngomong ka mana karap sablog. Maka jeung mamatan kadebek sagarupa sia. Malah bangun anu ngejejeh kadek sagarupa. Saha si lain sebenarnya blog. Blog. Ya tidak usah. Mudalang seperti itu atuh saudara Sambada. Janganlah menjadikan Agus sama payung butut merasa sebagai jagongora. Kalau mau tahu, aku juga bukan orang biasa. Perkenalkan, namaku Gali Surali, si jawara idaman yang sangat disukai kaum wanita. Baik parawan maupun janda. Dengan demikian, kejahatan dengan demikian, maka kamu lebih baik jangan melanjutkan tugas kamu yang akan mengancam menyingsienan pupuhu ini lemur. Ya bagi si Gali ya tidak akan sieun dong. Sekalipun kamu jangkung gede juga tidak akan ditarajian sama si Manggali mah. Sambada si baliung ampuh bedah amarahna. Langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Manggali. Dan cepsekeun ka Manggali batus nyalita. Ye. Dewek teu narima kala sikap jeung cacan si lain Gali Surali. Kulog. Mun bener si lain jawara hasok urang tarung sia jeung dewek. Kupina-pina teuing sia buktikeun kemampuan si lain goblok. Ya, berikan dulu Mang kesempatan menying harapan ini yang goblok-goblok aku nang ya. Nanti kalau Mang menjadikan KDC yang menjadikan harus dibantu aja nang ya. Nang, mohon mangga hati-hatinya Mangnya. Abdi tangtos bakal ngabandungan karena kayaan Mang. Oke, kalau begitu. Manggali nutup seket ka Sambada si baliung ampuh baltus nyarita deui. Jadi kamu menjadikan penasaran dan menantang tarung kepadaku. Baik. Aku si jawara idaman akan menyumponan tangan kamu Sambada. Aku tidak akan sieun bertarung melawan kamu seorang pengkhianat,
meskipun jangkung gede oge si lain memang haram cadah sia kurang ajar sia tadah sia kurang ajar jorela cidung sambada si Baliung ampuh mihelaan majuna rajang sedengkeun manggali anu geus masat bedogna harita ngimbangan panarajang anu jeng lawan tapi manggali dah puguh lain tandinganana sambada jago kepercayaan Tuan Willem saukur sababaraga perakan harita manggali geus kadese bedog dina sekelan legeun katuhuna lepas sabab bigelang legeun katuhuna kabeunangan ku tajungan lawan malah manggali jadi ngadalik deug mundur sababaraha lengka ka tukang ningali anu jeung lawan ngadalik deug mundur ka tukang harga sambada nyusul tepus ku panarajang susulan beli ngagero modar sia gali surali kurang ajar jorela cidung sambada si Baliung ampuh maju dina rajang sok sanajan teu ngagunakeun senjata andalanana nyata Baliung ampuhna tapi kekuatan panarajang sambada mokaha mun kena kana anggota badan lawan sabab dibarengan ku kekuatan talaga lapisan oroka aya sameme panarajang sambada kena kana sasaran harita nang bule ngajorelat saterusna ngabendung panarajangna sambada dua kekuatan talaga lapisan bantrok kaliwatan dengan masing-masing jorelat sok-yuk dari deug sambada si Baliung ampuh ngadalik deug mundur ka tukang kadorong ku daya pangbendung nanang bule sedengkeun nang bule ngan saukur ngageser dua jengkal sukuna ka tukang sambada si Baliung ampuh gancang mancukeun di tangtunganana manggali anu geus bisa mancukeun tangtunganana harita ngagajeng luncat talus nangtung di diri nang bule bari nyarita ditujukeun ka sambada kamu sudah mencoba untuk mendasa aku sambada ini aloku ini teh ini aloku yang tiada lain adalah nang bule putu Sirawing you know yang sudah bertarung melawan Ki Warangkas yang menjadikan Ki Warangkas ajal pati. Jadi sekarang mah ya kamu kalau memang membogaan kawani bertarunglah dengan jenaka dengan nang bule putu Sirawing, oke? Sambada si Baliung ampuh jawara Banjar jadi kageteun ngadenge caitan ti manggali. Manehna jadi ingat kana caritaan Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Anu kongsi ngobrolkeun eunaan nang bule putu Sirawing anu geus mampu ngungkulan acen pangartina Ki Warangkas. Tapi kakagetna sambada teu lila. Malah jadi ngarasa panasaran jeung teu percaya kana caitana manggali. Sambada teu seukeut ka nang bule betus nyarita. Bener si lain teh si nang bule ituna Sirawing. Mohon dadas Kang Sambada. Abdi kapaksa kedah ngabandung panarajang akang. Maligi ngabahayakeun eta panarajang teh Kang pami teu bendung ku abdi. Demi kasalamatan ieu pun paman. Dewek teu percaya. Teu percaya mun saling boga kamampuan ilmu silat anu geus mampu ngungkulan kana ajen pangartina Ki Warangkas. Lantaran si lain geus ngabela ka si Gali Surali si goblok. Mangka si lain anu kudu jadi korban pangheulana si nang bule. Oh. Si akang mah akang ku aya-aya wae ayeun teh ah. Janten Kang Sambada teh bade nandasa ka abdi kitu. Atuh pami kitu mah abdi ge kedah ngabela diri Kang. Yah. Si lain memang kudu ngabela diri. Buktikeun kamampuan silat si lain nang bule. Ada siapa raja aing. Jorela cidung sambada si Baliung ampuh miheulaan majuna rajang. Tapi nang bule lain bae bisa
ngimbangan panarajang anu dilawan ku cara ngabenung panarjangna. Tapi panarajang balesan ti Nang Bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong anu dilawan. Ngajadikeun panarajang dengan katuhna ngahantem kana dana lawan. Sokyuk, sakyuk, bubukdas. Nang Bule ngabenung panarajang lawan. Saterusna ngalakukeun panarajang balesan. Serusup, busak syuk kibrodas. Wah, dada aing bonang aing. Sambada si Baliung ampuh ngageronahan ka nyeri bari ngadaligleg menurut sababaraha lengkah ka tukang. Tapi sambada harita gancang mancuhkeun di tangtunganana. Ningali kana tata gerak ilmu silat Nang Bule anu mampu ngabendung panarajangna sarta bisa ngasupkeun panarajangna kana dilawan, harita sambada jadi beuki panasaran. Harita terus nyabut Baliung ampuh senjata andalanana nu diserapkeun kana sabuk kulitna. Eta senjata Baliung teh nyata mangrupa kampak anu leuwih kanal jeung gede. Malah gagangna oge tina besi. Pikeun jago biasa mah cantang tuh bisa ngagunakeunana, sabab ngabutuhkeun tanaga anu kuat. Bari leungeun katuhnya kelan senjata Baliungna, harita sambada netep seukeut ka Nang Bule bae terus nyarita. Perhatikeun ku si laing Nang Bule. Ieu senjata Baliung anu bakal digunakeun ku dewek, lain senjata samarangan deui sia. Geus loba lawan dewek anu jadi korban. Ayeuna giliran si laing budak satapak wani ngalawanan dewek. Montong katuhung samun si laing bakal binasa bangsa kabeunangan ku senjata Baliung dewek. Oh, ente langkung akang eta mah Kang. Bade ngagunakeun senjata non wae anu kantos janten korban teh. Eta mah anu teu tiasa ngimbangan we pengen Kang karena kemampuan akang. Ari abdi mah teu acan tangtos bakal janten korban Kang. Wah, haram cadar sagoblok. Si laing bener-bener hayang ngarasakeun sia. Kabida-bida teuing sia. Rasakeun ieu keampuhan senjata Baliung dewek. Rasakeun Nang Bule modal sia. Jorela cilung sambada si Baliung ampuh maju narajang. Hiuk angin sameran senjata Baliungna nebak kuat kana badan lawan. Pikeun ngimbangan panarajang anu dilawan Nang Bule harita ngagunakeun setengah bagian ilmu pangenteng badana. Cirimna jojoratan lir upama kalangkang di antara sameran senjata Baliung anu dilawan. Runtuyan panarajang lawan taya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Sabab jirim Nang Bule geus ngajorat pindah tempat. Dina hiji kasempatan anu hade sanggeusna nyingkahan panarajang lawan. Harita Nang Bule ningali aya kasempatan anu hade pikeun ngasupkeun panarajang balesan. Panarajang leungeun katuhung ngahantem kan dada sedengkeun tajongan kana ngahantem kana kekemplong lawan. Kacepetan gerak panarajang Nang Bule geus teu bisa disingkahan deui ku anu jadi lawana. Jerasat juk tebrodas. Panarajang kana dada disusul ku tajongan kana kekemplong sat tek Amudangan doi air. Aduh goblok. Bang ajar cia. Sambada si Baliung ampuh ngageronahan ka nyeri bae terus ngabangkieung menulis sabalengkah ka tukang. Tapi sambada gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung. Daligleg raneg. Sambada mancuhkeun tangtunganana bari ngatur reng hapanapasna.
ningali sambada si Baliung ampuh kabenangan ku panajang lawan. Harita manggali jadi terus nyarita semua nu ngagerau ditujukeun ka sambada. Hai. Ahain. Weh, sembada. Kamu mah senjata aja gede. Akan tetapi malah menjadikan kebenangan panjang lawan. Dah nah sembada. Ahain. Aku ingatkan sama kamu, bro. Sembadu. Bagaimanapun juga, kamu tidak akan menjadikan menang bertemu melawan Ang Bule mah. Putus silawing dilawan. Ahain. Asal kamu gunakan seluruh kemampuan kamu, saya Sembadu. Akan tetapi jangan kaget kalau sakadeng di kamu Sembadu akan membengkang di tanah. Ahain. Asok lanjutan pertarungannya Sembadu. Sembadu. Sok siateng ngulang gitu sakeblok. Sambada si Baliung ampuh teu malire kana cerita manggali. Harita bari ngaturing hapa-napasna. Jeung musirkeun paneteupna ka Ang Bule terus nyarita. Si laing montong wakaloba anggapan geus unggul sia Ang Bule. Anjing dewek can rumasa eleh jajaten ku si laing deuleu sia. Anu jelas mun si laing memang boga kemampuan ilmu silat anu hebat. Anu balik sia talungna. Ulang asa ukur ngandalkeun ilmu pangeseng badan bungkus ya. Jingkahan panajang lawan goblok. Talung anu samistina we sia Ang Bule. Asok gunakeun pakarang si laing sia. Ngarabi sangimbangan senjata Baliung dewek geus sia. Rong nafsu teuing Kang beli darah tinggi. Engke setruk sesah to setruk mah Kang. Si Akang mah. Jadi maksud Kang Sambada mah abdi teh kedah ngagunakeun pakarang dina ieu talung kitu. Nya ari kedah kitu mah teu sawios-wios Kang abdi bade namut heula bedogna we bedog manggali ari namut paculna si AA itu aja jeung Asep di pamipiran jeung Cibangaok tebih teuing kedah kali itu mah. Ya we nu manggal caketnya alah. Ya abdi bakal ngagunakeun bedog upami kitu mah nya. Punten nya Kang. Nang Bule harita nginjeum heula bedogna manggali. Gancang harita manggali ngalungkeun bedogna ka lebah Nang Bule. Tapi sanakaran harita Nang Bule newak gagang bedogna manggali. Saterusna Nang Bule netep ka Sambada si Baliung ampuh betus nyarita. Mangga ieu abdi ayeuna tos nyekelan bedog Kang Sambada bilih bade najang deui. Ya ku abdi mah disingkahan ayeuna mah bade tagis we ku ieu bedognya Kang nya. Wah, kada karep ngalewas goblok. Coba sia. Taki senjata Baliung dewek kita bedog Nang Bule. Si laing mentong kaget mun eta bedog bakal langsung potong bangsa bacok jeung senjata aling sia. Ulang ajar sia. Ieu Baliung dewek ieu. Urang teruskeun sia salungna. Sambada si Baliung ampuh maju dina rajang. Harita kakuatan panarajang leuwih dironjatkeun. Angin sameran panajang senjata Baliung jeung lebih kuat nebak kana badan lawan. Harita Nang Bule tengah joelat pilah tempat pikeun nyingkahan panajang lawan. Tapi Nang Bule harita ngabendung naki senjata Baliung lawan ku bedogna. Hiuk bukrang koleweng. Senjata Baliung Sambada ngoleweng ka gigir mangsa bantok jeung bedog anu digunakeun ku Nang Bule. Harita Sambada jadi kagetin. Samemeh leungit kakagetan Nang Bule nyabetkeun bedogna kana dada lawan. Ku Nang Bule ngahaja panarajang nangan saukur
nyoekeun baju lawan dina lebah dadana. Sakyuk berat disusul ku tajongan kana ka kampung lawan. Sat tek des wah aing kabeunangan deui. Aduh goblok. Kabila-bila teuing sia ngajar. Sambada si Baliung ampuh ngadaligdeug mundur sababaraha lengkah ka tukang. Bari sumengirnahan ka nyeri. Gancang ngajaga kasaimbangan badana terus mancuhkeun tangtunganana. Ningali baju dina lebah dadana soe. Sambada jadi beuki panasaran. Jenggeun manggali nyarita deui samu anu ngagero ditujukeun ka Sambada si Baliung ampuh. Ahain, woi, Sembado, alah si Dula Sambado. Kamu mah nerangan penyakit atuh da Sembado. Di saat kadang boleh tidak menggunakan senjata, kamu sudah kebenangan panajang lawan. Ahai, apalagi sekarang nang boleh menggunakan bedok, ya. Menjadikan seranganmu selalu dapat ditakis. Ahai. Bengayonan nang boleh putus Cilawing mah, kamu tidak akan ada dalam kemenangan. Sia Sembado. Ayo. Jangan mulang begitu, bro. Ayo kalau belum kapok, lanjutkan dong pertarungannya. Sokanya eta Sembado. Sambada si Baliung ampuh ngabangun di pasangan. Saga diri pikeun ngalonjatkeun kacapetan gerak jeung kakuatan panarjangna mangsa nuliskeun taruna. Sambada netep seukeut kanang bule becus nyarita. Dewek pasti bisa maju na tangtungan deui cenah bule. Kurang ajar sia. Hartina dewek tatan rumah saeleh jajatin ku si lain. Sagedeung deui si lain bakal ngarasakeun kampuhan senjata beliau dewek geus sia anu bakal mampu ngabinasakeun si lain nang boleh kabina-bina teuing goblok. Mohon mangga Kang, cek abdi ge mangga abdi mah. Adi akang mangga. Ari leres mah akang bakal mampu ngabinasakeun abdi Kang. Wah, si lain memang bakal aja binasa rasakeun sia. Lewat celung Sambada si Baliung ampuh maju dina rajang. Malah panarajangna jadi leuwih garang. Kodok aya. Ilmu silat nang bule memang leuwih punjul tibatan nu jadi lawan. Satiap sameran jeung sabetan senjata Baliungna bisa dibendung ku bedog digunakeun ku nang bule. Senjata Baliung sabaraha kali bantrok jeung bedogna nang bule. Kajadian saterusna sangeusna sababaraha kali ngabendung panarjang lawan. Dina kasempatan anu di luar dugaan lawan, harita nang bule ngalakukeun panarjang balasan, sabetan bedog sababaraha kali nyabat kana badana. Ngajadikeun baju Sambada jadi sarowek. Harita Sambada jadi make baju anu rarawekan. Hiup berat. Kajadian saterusna. Senjata Baliung jadi lepas tina cekelanana waktu nang bule ngasupkeun tajonganana kana pigelang leungeun katuhu lawan. Hiup geus. Meh bareng jeung lag-lagna senjata lawan kana taneuh. Harita nang bule ngalungkeun bedogna. Saterusna sapasang leungeunna ngalakukeun runtuyan panajang kana anggota badan lawan. Satyu kiblor das. Panajang kana cariham lawan. Disusul panajang kana dada lawan. Satyu das. Dipungkas ku jejekan kana beuteung lawan. Satek ngok des. Wah! Ngap aji jadi goblok.
Sambada si Baliung ampuh ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang kerebut Sambada rubuh ngabebengkang maling lemah. Tina sela-sela jul bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Nang bule mancuh dina tangtunganana. Sanggeus dilawan dirubuhkeun. Jadi leler amarahna kayaan nang bule jadi normal deui dina karakterna Eyang Buana Putih. Jengkeun nang bule atawa manggali barang ningali Sambada geus dirubuhkeun, harita ngagajeng luncat terus nyokot bedogna anu ngagoler. Geus kitu terus nyamperkeun ka tempatna Sambada anu masih keneh ngagoler cacan bisa ngoneal hudang. Sanggeusna deukeut harita bari semu anu dongko. Harita manggali ngantelkeun sesegit bedog kana beheungna Sambada bari terus nyarita. Ahaine Sambada. Aku tadi sudah katakan sama kamu, bro. Kamu tidak akan memenang bertarung ngalawanan Alohku nang bule Putul Sirawing. Putul Sirawing dilawan. Nah sekarang baju kamu rarawekan seperti itu. Jangan bergerak. Mau macam-macam sama gua. Lo banting lo. Jangan bergerak. Ini sesekit bedog akan mengesek leher kamu. Jadi jangan coba bergerak. Kalau tidak mau aku pencit. Kamu teh. Nah sekarang kamu sudah begini. Jelas kamu tidak akan menguncup lagi untuk bertarung. Ya kan? Aku tegaskan sama kau, Sembejo. Kalau kamu masih tetap akan melaksanakan tugasnya si Tuan Willem, maka aku akan memecit leher kamu. You understand? Sembada si Baliung ampuh anu keur nyandangan ka nyeri. Jadi sieun ku ancaman manggali. Sabab meh nage sadar dina kaya seperti itu geus semua bisa ngalakukeun di tarung. Ulah kitu atuh manggali ulah aduh bisi kalpasan jelik pangadik doh. Dewek ulah tepikeun ka dipucit ka rupa manggali. Manggali mah urangna baik keur ganteng teh. Alah dewek masuk ngalaksanakeun tugas manggali. Kamu takut digeresel banyak. Maka dari itu Sembejo, kamu mending pulang dan membejaan si Tuan Willem dan nyekin cemeni ya bahwa kamu sudah gagal melaksanakan tugas. Jangan coba-coba bergerak kalau kamu pengen selamat. Kurang ajar sih ya. Bedagu akan menggeresel beung kamu. Mau dibenci kamu deh? Ampun. Ulah dibenci manggali lah. Dalin entok manggali. Tahu, tapi kalau lo macam-macam sama gua akan digeresel leher kamu. Sing karunya we ka dewek lu manggali. Mangkali geus lila temulang. Ninggalkeun anak jeung pamajikan. Mana pamajikan keur ngeungeunah manggali keur pelan-pelan mah pamajikan kekereunah 7 bulan manggali manggali balik manggali. Aduh malah awewe ulang Batavia. Alah aya nu dinahan ku dewek manggali. Aku engke budak anu lahir teh bapaan cing karunya we manggali. Aduh ya si goblok. Jadi pamajikan teh boga oge urang Batavia. Ya manggali bulan lah. Aduh ampun ampun manggali nyaan asina ampun dewek. Aduh memang salah manggali. Kalau begindang kamu segera pulang sia.
untuk memanggihan yang memberi tugas kepada kamu, saya Semedo. Semedo, ingat, ancamanku bukan omong-omon. Bukan omon-omon, Semedo. Aku dan Nang Bule bisa saja melakukan tindakan yang kejam dan mematikan kepada kamu. Nang Bule, teu nyahuan datang harita geus aya di gigireun Manggali, bari tos nyarita ditujukeun ka Sambada si Beliung ampuh Jawara Banjar. Nu disaurkeun ku Manggali memang bener Kang Sambada. Laras eta teh sanes omon-omon. Jadi ayeuna mah mending keneh tos we mulang lah nya, mulang. Pan nguping wartos cenah garwa akang teh nuju ka kandungan. Oke wartosen ka Tuan Willem nya ngeunaan kajadian anu kalanapa nya Kang nya. Tuh, dengar kan omongan aloku? Omongkan sama si Tuan Willem dainya Kintamani, ya Semedo, bahwa Nang Bule putus Sirawing senantiasa akan melakukan tindakan kepada orang yang melakukan kejahatan. Termasuk jago-jago atau jawara-jawara yang mengabdikan diri kepada si Tuan, ya. Hasok sekarang menjadikan bagaimana nih sikapmu Semedo? Nang Bule, Kumaha Kang? Manggali, Iya. dewek janji bakal ngelaksanakeun caitaan ilaing duaan. Rek terus mulang we ka paguron lintang jagat. Rek bebeja ka Tuan Willem. Jeung Nyai Kintamani dari bebeja ka laken mah centili denge. Kamu bebeja ka mah omoh mah. Dewek geus gagal dina ngalaksanakeun tugas. Asila dewek janji. Atos Mang eta bedogna lebetkeun kana salangkana Mang. Upami leres kitu nya mangga Kang Semedo ku abdi bakal dibebaskeun nya. Moal kumaha ku abdi oge nya. Da mending keneh mulang we atuh nya tibatan dipencit ku Manggali ka digaresel ya. Manggali ngasupkeun bedog kana salangkana, saterusna